mantes salat baca ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus ate leuleus pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus ate leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo ya karim ya Quran mulailah kurang memanfaatkan waktu kurang keadaan ku ditalar baca mengurang musuh kamu sholat aki-aki atau ke masjid Quran atenden di luhur ke meme sholat atau anta sholat ala kadar membaca ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tabah memeh sare teh urang maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in fala tatadhakkarun yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin ma ta'udun dhalika 'alimul ghaibi wa shahadatil 'azizir rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bana'a khalqal insani min tin thumma ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atau anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca tameh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan minuman nyana geus cicing we di dieu jol ke malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak pasti bejakeun dia kan itu kira aing mah tugasna nanya udah sepunya tanya sembarangan tinggal urang we nuhun selamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kaduana bilatung jeung cacing nu endeup ka nyana kunyana dikoe bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca bagi sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan apa aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nyana geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu teu nyambung nah iyalah wayahna komo nunggu kolot mah saya baca di tengah tu ayat iya di nama majmu mantap dikuat di majmu syarif kita teh supaya dibaca hampang saya tetelar menges nala wudu lah langsung memang syarif bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam
tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika ya qauman am yaquluna iftarahu cek pemajikan anak haji lah itu segitu tunggu sak ulah geus teu make celana ieu buringas deui tak kieu haji ngadenge teu make celana lah buringas geus sadaqallahul azim oke aja oplong teman ngadenge teh pamajikanna ongkot itu ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh camrok eleh bae eta padahal eta Allah keur ngomong ka urang eleh urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha Quran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim eta kalamullah alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin eta keur ngobrol jeung Allah lamun waliullah manggeus lupa darata geus inget naon ai urang mah nu pamajikan saudara geus ulah kieu we anzilul kitab bila am aku aja buka calana di hari penyana deui aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun sadaqallahul azim ya Allah ya Karim Al-Quran baca ulah datang ke anak orang gesi encan bisaeun maca Quran keseukeun Quran siap baca ganjaranana nya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes urang geus sabaraha bulan sia ngaji di usaha eta aya 5 bulan mah coba dites emang abah bisa atuh deket tes gua cak anak mah abah ge hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka ustad isin abang do dasar abah neraka ih eleh ku anak ngaca tes urang anak ayo bisa datang ke mana bisa ya budak macam makhrajna kudu rapi bikin itu mana atuh soka ka Badul Salam atau ke Badul Wase tadi ka Ustaz Sodikin atau ka ditu ke Banten geus ya ke Banten geus ya di Banten mah koplaknya beda buleud pokoknya bulat, guys kan itu guys, di musabakoh kan